Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wastapun Iksan Ramdhani NIM 215223025. Di dieu sim kuring bade ngadongeng ngeunaan Situ Bagendit. Di wewengkon Garut aya situ ngaranna kawentar kamana-mana nyaeta Situ Bagendit. Cek sasakala mah eta situ teh asal muasala teh kieu. Baheula aya hiji rangda beunghar ngaranna Nyi Endit. Ari ngaran asli nama nyaeta Nyi Bagendit. Maehna teh kacida kumedna. Tatanggana geus arapaleun deui kana sifatna. Salian ti bujang atau babuna mah tara aya nu wanian asup ka imahna. Estuning lain babasaan hirup nyorangan teh ngahaja mencelikeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu upluk aplak. Maksudna taya lian kubawaning embung pacampur jeung batur. Da sieun kasoro tea. Kacaturkeun keur usum panen ti ditu ti dieu ceuyah nu dibaruat. Kasawah Nyi Endit oge rea nu gacong. Ari rengse dibuat jeung saenggeus perena dikaleikeun Nyi Endit hajat syukuran. Manehna ngondang lebe jeung sawatara tatangga. Popolahana nu kusorangan teu aya nu mantuan. Barang geus tarapi sakur nu mantuan tuluy diondang ngariung pikeun numpeng. Nu ngariung teh nepi 100 tapi tumpeng nu disadiakeun teu sabaraha. Nepi ka ngan sakoteap ge geus ledis. Keur bala kecerakan jol aya aki-aki bongkok nu nyamperkeun. Ku pribumi teu ditanya sama sakali. Nyapok kieu. Aki-aki teh nyarita yen manehna teh lapar pisan sugan pribumi disameredahareun. Anak gantawang teh Nyi Endit beut nyarekan. Pajarkeun teh eueuh ka era. Tengah hutang gawe kalah menta. Tungtungna aki-aki bongkok teh diusir dititah nyingkah di imah Nyi Endit. Aki-aki Endit bari jumarig jeung memeh Endit manehna ngomong kieu. Masih inget sakabeh kalakuan teh boh nu hade boh nu goreng bakal aya wawalsana. Saterusna nu dalahar amitan rek baralik. Kakara pati ngaleos rugreg ngarandeg sabab aya nu ting jorowo. Caah cenah. Henteu kanyahoan ti mana datangna cai. Ngan lebae ngeueum pakarangan imah Nyi Endit. Jalma-jalma bubar ketawuran teu inget ka diri batur. Asal salamet dirina bae. Nyi Endit oge nya kitu niat rek nyingkahan cai tapi barang kaluar pisan ti imahna cai teh lir ombak laut ngagulung awakna. Imahna oge kakeueum meh laput. Nyi Endit angkleung-angkleungan bari satungtung bisa teu oleh sasambat menta tulung. Tapi eueuh nu nulungan da batur ge sarua keripuhna. Beuki lila cai teh beuki gede bae. Ngemplang jadi situ ngeueum Nyi Endit jeung sakabeh pakayana. Sakitu dongeng anu kusim kuring kapihatur. Kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten disdiasa budaya kalepatana. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.